salli ala Sayyidina Muhammad. Saenggeusna Kangjeng Nabi Nuh berlayar bersama penumpang anu iman 80, 40 awewe, 40 lalaki, termasuk pasangan-pasangan ieu binatang-binatang melata. Anjing sapasang, kucing sapasang, lenci sapasang, wobeh termasuk gajah sapasang-sapasang. Masya Allah, di sisi lain bunga luar biasa aya dina kasalametan, di sisi lain sedih anu sangat luar biasa. Kunaon? Lantaran darah daging sorangan salah satu putra kesayangan Kan'an, ieu termasuk golongan kafirin anu milu tenggelam ke jeung kelompok golongan kafirin. Masya Allah, sahanu teu sedih nu jadi bapak, anak termasuk terkaram tenggelam anu sangat luar biasa. Sedihlah Kangjeng Nabi Allah Nuh alaihissalam. Maka teringat janji-janji Allah. Pan Allah subhanahu wa ta'ala teh ngajanjikeun bakal salamat Nuh anjeun jeung keluarga anjeun. Maka Nabi Nuh nagih janji ka Gusti Allah, kok anakna ieu tia Kan'an teu salamat, padahal Allah ngajanjikeun anjeun jeung keluarga anjeun teh bakal salamat. Kanyataanna salah satu putrana Kan'an ieu tia terkaram tenggelam masuk min jumlatil kafirin. Ti dieulah Nabi Nuh nagih janji mantakan wanadanu. Nabi Nuh tia memanggil ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh dengan suara parau munajat Rabbah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Cak Nabi Allah Nuh, Rabbi innabni min ahli, Gusti anak kaula nu ngaran Kan'an itu teh pan termasuk keluarga kaula. Sedangkan pan Gusti geus ngajanjikeun wa qad wa'adtani bi najatihi, bakal salamet sakabeh keluarga anjeun Nuh. Tapi kanyataanna Kan'an ieu teh teu salamet. Gusti pan janji Gusti mah ieu pasti, teu pernah mustahil aya inkar. Wa inna wa'dakal haqqu, janji Gusti mah adalah realita, kebenaran, teu mungkin sulaya, pasti luar biasa. Allah ngajanjikeun golongan mukminin ka sorga mustahil sulaya. Allah ngajanjikeun jelema nu ngaraji muruluk dosa-dosana. Pasti setiap ngaji dosa muruluk. Atau lamun geus eueuh dosaan berarti aya magfirah di dinya, atau pasti dibere rahmat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Duh eueuh deui berarti iwal ti sorga Allah, jelema anu ngaji pasti ka sorgana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ieu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Untung luar biasa, teu bisa dibeli ieu hidayah ngaji teh, teu bisa dibeli henteu. Lain saeutik jelema nu beunghar luar biasa, duit teh eta miliaran, tapi kan teu dibere hidayah mah ku Gusti Allah, atuh tetep teu daekeun ngaji, teu bisa ngaji. Malah resepna ka puncak beko ditu, ka Bali beka ditu resep. Henteu ku pedah cager sing hade awas. Jalain saeutik jelema nu tercager awak sehat ya, ari teu didorong ku hidayah mah teu ngaji. Aya jelema nu ngingseuk be atuh didorong hidayah mah ngaji.
Masya Allah, nu mahalna hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Dibere hidayah urang teh daek ngaji, dibere hidayah daek salat, dibere hidayah daek puasa, dibere hidayah daek urang teh sedekah. Hidayah hakikatna mah ketika urang dibere hidayah teh ya iyalah ieu nuduhkeun deuk dikasorgakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Sedangkan Gusti mah adalah pan hakim anu paling bijaksana, hakim anu paling adil, luar biasa. Tapi kok Gusti anak kaula ieu Kanaan kok terjadilah min jumlatil kafirin tengkelam Gusti henteu salamet. Mana cak urang mah janji Gusti mana ieu teh. Masya Allah, mantakan dijawab ku Allah no sing hade eta anak anjeun teh Kanaan laisa min ahlik, lain termasuk keluarga anjeun no. Anajina lain anu dijanjikeun bakal salamet lain. Au min ahli dinik lain termasuk keluarga ieu teh lain termasuk min jumlati agama anjeun yakni agama Islam lain. Tuh innahu amalun ghairu sholeh. Anak anjeun Kanaan beramal melakukan satu pagawean anu lain soal henteu soleh, teu layak, teu patut, yakni termasuk golongan kafirin. Maka lamun ieu anak geus kaasupkeun kafir atau lain keluarga eta mah ngaranna. Tuh sehingga diawas. In kita matakan teu bisa nya nama meunang warisan teu. Bapak sugih luar biasa, anakna ieu laju kafir murtad. Tak bae. Ieu sanajan laju bapakna teh tan Islam teh maot si anak nu murtad teu meunang warisan. Kunaon? Atuh teu laisa min ahli. Henteu termasuk anak taman teu. Kuari sabalikna anak beunghar luar biasa, bapakna murtad kafir, ieu tetep si bapak teu meunang warisan ti anak teu bisa. Kunaon? Henteu kaasupkeun kana ahli henteu ieu teh dina milah dina agama mantakan teu meunang warisan, henteu kaasupkeun keluarga, henteu sengaja awas. Terputus atau terputus ieu teh. Ya Allah, mantakan ieu ge Kanaan termasuk lain keluarga anjeun noh lantaran ieu teh asupna golongan kafirin. Masya Allah, nauzubillah min jalik tuh. Masya Allah ya, lamun kurang diperhatikan ge, mun kurang diperhatikan. Nabi Nuh boga anakna opat, nu tilu mukmin, nu hiji kafir. Nu mukmin hiji Sam, dua Ham, tilu Yapis, hiji deui kafir Kanaan. Tuh opat anakna, nu tilu mukmin, nu hiji kafir. Masya Allah. Sarua ge anak ruh ge anak ruh dina awak urang teh ieu ruh teh ngahiji ke jeung jasad tek be. Jalamun roh doang moal anakan, jasad doang eueuh ruhan moal anakan. Tina perkawinan antara ruh jeung jasad maka lahirlah anak opat, nu tilu mukmin, nu hiji kafir. Awas, tina perkawinan ruh ke jeung jasad lahirlah anak teh opat, nu tilu mukmin, nu hiji kafir. Mana nu mukmin? Hiji adalah al kolbu, di jero kolbu di awak urang teh anak roh teh kolbu, ieu mukmin. Tuh
Dua, sir rahasia kolbu nu aya di jero tek ieu pun mukmin. Matak urang sok aya istilah moal bisa dibohongan kolbu mukmin. Katilu akal mukmin. Akal urang. Nu kaopat kafir nafsu. Nafsu sing ada awas. Nya nama nafsu mau ngajakna kana hal-hal anu teu pararukuh be. Masya Allah, ieu anak ruh. Mantakan sarua jeung kieu ye. Ketika ruh teh ya memohon ke Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah. Wanada nu sarua jeung wanada ruh teh ieu memohon ke Allah, Gusti pan kaula waktu keur aya di alam arwah anu indah nu suci luar biasa keur ngeunah ieu kami cakruh teh ye keur aya di alam muqaddasatal alawiyah min a'la illiyin bersanding jeung Allah Rabbul Izzah Subhanahu. Urang ye roh urang keur waktu keur aya di ditu di alam arwah encan dijieun wujud Haji Pendi encan sakaligus ku Allah diciptakeun ruh ya tek masya Allah aya di alam kurbah alam berdekatan ke jeung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ieu teh ku Allah ruh teh dek diturunkeun ka alam kolab ka awak ka jasad set be didinya cak ruh anu sarauci model ruh nabi, ruh nu sararuci model ruh para wali-wali, ruh nu saruci ruh para golongan mukmin soleh. Mudah-mudahan be urang termasuk golongan mukmin soleh. Khawasul mukminin ieu teh bakal ngomong nya teh Gusti ku Gusti kami teh dek diturunkeun tina ketinggian makom berdekatan jeung Gusti ila asfali darokati bu'dika dek diasupkeun kana tempat nu jauh luar biasa. Min alamil bako alam eta teh kekal anu sangat luar biasa pan ruh teh kekal aya cicing di alam kekal kuari endek diasupkeun kana alam pana alam kehancuran bumi di bumi tek be tina min dari surur keur urang aya di alam roh teh bunga luar biasa ngeunaheun jasa lantaran teu pernah mikiran dagang baso henteu keur di alam arwah baheula teu pernah mikiran tani henteu keur di alam arwah teh surur bunga luar biasa teu pernah mikiran ieu teh ya cicilan imah henteu henteu pernah mikiran cicilan mobil henteu. Masya Allah di alam kabunga anu sangat luar biasa teu pernah mikiran sama sakali be. Duh Gusti nu agung Masya Allah teu pernah mikiran naon be sama sakali. Tuh ti dieu teh be diturunkeun ka alam pana alam karti diturunkeun ka alam ieu teh anu hazan anu pinuh ku kasedih pinuh ku keprihatinan kuari di alam dunia beuh masya Allah teureun-eureun sedih komo pelebah akhir bulan mah masya Allah encan mikiran cicilan imah encan mikiran cicilan motor encan mikiran cicilan ieu teh KTP listrik segala. Duh masya Allah KBHBH pan eta dicicil tuh sing hade masya Allah Gusti ieu kan tah ka alam anu sangat luar biasa cak Allah
ruh ulah sedih, ruh ulah sedih, sebab ieu anjeun bakal kembali deui, bakal disalametkeun, bakal menang tempat anu leuwih indah luar biasa. Anjeun kuari mah sanajan cicing di sorga hanya ruh doang, engke mah kejeng pasangan anjeun kejeng jasad. Kuari teh turun heula ka handap ke bakal kembali deui. Maka ruh dikawinkeun jeung jasad. Set didinya boga anak opat, hiji kolbu iman, dua ieu tia sir iman, tilu akal iman, kunaon ieu nafsu mah kafir. Masya Allah, urang mun kadarong kabawa ku nafsu balangsakna deui bakal bualangsak teh teu kira-kira komo lamun sampai katarik nu tilu tia nu aya di awak urang, ongkoh aya kolbuan, ongkoh aya sir, ongkoh aya akal, ngan kalipud kabeh kur ieu teh ku nafsu atuh rengsek bakal. Masya Allah, ieu nafsu luar biasa, ieu nafsu. Eta nafsu mah teu daekeun ngukur awak henteu. Henteu. Ya. Pan kieu ye. Pamajikan teh kudu sakupu teh kudu sesuai jeung salaki. Nyaho kaayaan salaki, nyaho kaayaan kemampuan salaki kan gitu kan. Kuari kieu gara-gara ngepannyana eta dibere 100.000 teh be kemampuan salaki aing 100.000. Atuh kunaon hayang meuli kutang nu harga 1 juta. Pan eta nu nyieun ribet nafsu takos kitu. Ayo. Akhirna mah pan eta teh lajuna mah ngahutang ka Bank Emok. Atuh bank keliling. Terus beka dituna dicicilan ai praktek kabayaran. Mingping puyang kan. Masya Allah, gara-gara meuli kutang harga 1 juta kuari teh teu kabayaran mingping ngagedean kan akhirna mah nu dieusi kutang dijual. Atuh gara-gara meuli kutang 1 juta eta nu dijorok kutang dijual. Naon eta ngaranna? Ih, Masya Allah, ieu nafsu tah kos kitu ngaranna. Masya Allah, coba lah mau tedutur ke nafsu mah moal kos gitu atuh santai deh. Kiai pan bisa nyawa, Masya Allah, pan aya nu datang ka imah kula. Aya datang ka imah kula teh. Gusti nyana ngomong gitu-gitu terus belaju maksudna deuk naon ieu teh betanya ku kula. Ai prek nyana pan ngajawab pang bayarkeun be ka ku kiai. Ji, naon urusana? Ai prak ngaharewas ka kula bisi kiai butuh kula dikira bae astagfirullahaladzim. Eta salah ngomong coba mun ka Haji Pendi. Ya nafsu luar biasa. Masya Allah, kadorong ku nafsu teh bahaya tah sing ade al amarah bisu. Al amarah bisu nafsu mah selalu marentah kana asu kana kagorengan teu daekeun ngukur tangtung nyipat badan. Nafsu mah kos kitu. Duh, Masya Allah, pohara luar biasa. Ieu sing ade mulai babaturan teh ngaare SMS teh urang reunian yuk. Duh, Masya Allah, nya ja urang teh geus kangen luar biasa babaturan baheula SMP. Waduh, babaturan baheula SMA. Set be kuari kararumpul reunian tek be pan baheula teh pernah main mata jeung saeta. Waktu ke SMP teh boga bogoh pertama. Masya Allah, kuari geus karolot teh reunian kapanggih deui pan eta nu kadeuleurna keur masa SMP baheula. Hayu padahal geus karolot kuari teh gara-gara reunian kuari kapanggih ke jeung ka bogoh baheula pan CLBK lajuna. Poho ka salaki, poho ka anak ditinggalkeun itu gara-gara nafsu luar biasa. Sing ade al amarah bisu lain batak-batak. Tadek nuturkeun anak nu kafir mah kos kitu sing ade.
nafsu teh adalah waladul kafir. Lamun nisbat Kangjeng Nabi Nuh adalah Kan'an. Masya Allah, bahaya luar biasa. Tuh, masya Allah, istimewa. Lamun kurang terus diperhatikan. Maningan keneh tuturkeun anu mukmina kolbu ieu urang teh. Kolbu urang, komor resir mah rahasia kolbu. Komo akal urang gunakeun akal urang teh nu mantak urang ku Allah dijadikeun makhluk anu paling tersempurna di atas segala makhluk-makhluk sakabeh makhluk eueuh deui anu paling sempurna iwal ti urang manusia lantaran dibere akal ku Allah subhanahu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nu mantak fi ahsani taqwim lantaran diberi akal sehat anu sangat luar biasa ku Allah. Tuh atuh bener luar biasa. Gusti nu agung melalui akal urang teh ngagunakeun jaheueuh horeng teh pangeran teh nu nyieun 7 lapisan langit 7 lapisan bumi nu nyieun tatangkalan nu nyieun gunung-gunung nu nyieun ieu teh lautan kabeh Allah Rabbul Izzah. Maka urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu menciptakeun urang nu nyiptekeun 7 lapis langit bumi jeung sajabana ieu kan akal urang teh anu bermain teh akal anu sangat luar biasa walaupun di dituna hakikatna hidayah ti Allah. Tuh masya Allah, embe mah kebo mah sapi mah nyana teu nyahueun heulanan ka pangeran heulanan secara johiriah kajeun janyana mah teu dibere akal ieu atuh kunaon urang nu dibere akal teh andahan sarua jeung kebo sarua jeung sapi atuh bal adol bakalna leuwih sasar daripada kebo bakalna. Tuh naujubillah akibat naon nuturkeun kana nafsu luar biasa. Matakan bah kacin antepkeun nafsu mah antepkeun lain bagian daripada keluarga geus ulah dituturkeun nafsu mah. Tuh cak Allah Subhanahu wa taala hai Nuh Kan'an laisa min ahli sarua jeung kieu wahai ruh nafsu laisa min ahli bukan daripada keluarga engkau. Kajeun nya nama nafsu mah antepkeun urang menggeus rumah tangga jeung anak anu mukmin kolbu rahasia kolbu sir kejeung akal urang anu sangat luar biasa indah ieulah anu bakal dijanjikeun ku Allah kembali ka surga Allah Subhanahu wa taala. Tuh Gusti nu agung matakan di dieu ya Nuh innahu laisa min ahli. Wahai Nuh teu kudu sedih teu kudu nyeungceurikan Kan'an sanajan darah daging maneh Kan'an sanajan eta tia darah daging anjeun Nuh tapi laisa min ahli bukan termasuk keluarga engkau. Jadi berarti di luar daripada nu dijanjikeun salamet ku Allah Subhanahu wa taala. Di mana sanajan darah daging anak, darah daging kolot, ieu keluar tina ajaran agama Islam, laisa min ahli, lain termasuk keluarga berarti. Gusti nu agung dijelaskeun ku Allah lantaran Kan'an teh innahu amalun ghairu sholeh nyana ngamal lain amal anu soleh yakni fa innahu kafirun sedangkeun wala najata lil kafirina teu aya kasalametan bagi jelema anu kafir. Eueuh kasalametan bagi jelema anu kafir. Bagi jelema nu non muslim hayu geus dipastikeun ku Allah Subhanahu wa taala dina ayat dina kitab suci lain Al-Qur'an doang nu ngajelaskeun eta hei kitab suci Injil anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam, kitab Zabur nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Allah Daud alaihissalam, kitab Taurat nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam, termasuk suhub 10 suhub samemeh kitab Taurat nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam.
termasuk suhub nu diturunkan ka Kangjeng Nabi Allah Ibrahim, suhub nu diturunkan ka Kangjeng Nabi Allah Idris alaihissalam, Kangjeng Nabi Allah Sis alaihissalam, termasuk suhub anu diturunkan ka Kangjeng Nabi Allah Adam alaihi salam, ngajelaskeun bahwa surga hanya milik golongan anu beriman ka Allah subhanahu wa ta'ala. Urang ku Allah ditakdirkan iman ka Allah berarti bakal dibere milik surga ku Allah, amin. Iyalah mahalna hidayah anu sangat luar biasa. Duh, padahal darah daging sorangan nu jadi bapakna teh Kangjeng Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh teh seorang nabi, Nabi Nuh teh seorang rasul, Nabi Nuh teh termasuk bagian daripada ulul azmi. Nabi Nuh teh termasuk bergelar syakirin. Nabi Nuh teh termasuk bergelar Abul Basar Asani. Abul Basar awal Nabi Allah Adam alaihissalam, Abul Basar Sani Kangjeng Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sederetan gelar Kangjeng Nabi Allah Nuh tetep ketika Kanan seorang putra kesayanganana kafir teu bisa katarik kudu jadi bapakna. Abadal abidin wadah dahiri di neraka. Masya Allah, coba lamun urang mikirkeun ieu betapa luar biasa hidayah urang mah ieu urang kolot boro-boro nabi rasul atau wali tukang sholat di depan henteu kolot urang baheulana sapira tararani bae luar biasa di sawah anu sanajan dur johor ge bebelokan keneh di sawah. Duh Gusti, Masya Allah. Tapi kan tetap urang teh ieu hayang ka sorga Gusti. Tah iyalah iman hidayah anu sangat luar biasa mahal. Sanajan korot urang sederhana baheula aya salat ge meureun beletang-beletong baheula. Sanajan kolot urang teh baheula Masya Allah sibuk ku dagang sehingga teu kaburu ibadah ka Gusti, tapi tetap kolot urang boga iman, urang pun boga iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan ulah sampai coplok keimanan urang. Iya mahal luar biasa. Duh Masya Allah. Mantakan cak Allah haynu ulah unta enta kana hal-hal anu anjeun teu nyaho kana rahasia. Palatas alanna ma laisa laka biil. Ulah tunya-tanya kana hal-hal anu anjeun teu nyaho min inja'i ibnika, sagala ngomong hayang disalamatkeun lah anu jadi anak pannyana bah termasuk golongan kafir. Masya Allah, inni aizuka antakuna minal jahilin. Cak Allah kaulah mere peringatan ke anjeun Nuh supaya anjeun teh ulah termasuk orang-orang yang bodoh anu tatayana geus bergelar luar biasa nabi, rasul, ulul azmi, termasuk syakirin, termasuk ieu teh Abul Basar Sani. Ieu ulah sampai coplok gelar-gelar eta teh. Masya Allah, ieu ditegor ku Allah Subhanahu wa ta'ala geus berarti ieu teu meunang ngadoakeun jelema nu geus jelas-jelas kafir, teu meunang, haram sing hade. Lamun encan aya nas Al-Qur'an ieu secara umum lamun tasis mah ulah sebab urang kan teu nyaho. Ya lamun nas Abu Jahal geus dinas ku Allah kafir. Teu nanaon ku urang didoakeun laknatan, mudah-mudahan Abu Jahal dikutuk ku Allah. Teu nanaon. Nador geus dinas tama. Fir'aun alaihi laknatullah geus dinas tama. Namruz alaihi laknatullah geus dinas tama. Maka teu nanaon urang ngomongkeun doa laknatan Namruz, Fir'aun dikutuk ku Allah, boleh. Tapi lamun kieu mah ye Haji Pendi boga tetangga ngaranna Tegwan. Laju paeh Tegwan, cak Haji Pendi, mudah-mudahan Tegwan dikutuk. Ulah. Kunaon? Sebab pan teu nyaho hakikatna buah-buah mah nyana meunang hidayah buah ketika kerelek
maut nyana kumah lamun maca sahadah pan orang teh nyaho. Tapi lamun secara umum mah teu naon, mudah-mudahan golongan kafirin dikutuk ku Allah Subhanahu wa taala. Tah teu tasis teu naon masalah. Tuh, hiji, kaduana. Bapak kafir, ari anak menang hidayah asup agama Islam, kuari bapak secara johir geus pae si anak teu meunang tangga doakeun Gusti mudah-mudahan bapak kula dihampura. Ulah sebab tama geus dijelas secara johiriyah ia adalah kafir. Mantakan palatas alanna ma laisa laka bihi il inni aizuka antakuna minal jahilin. Geus dengan kata lain ialah bahwa urang ulah nuturkeun hawa nafsu bakal terjadi kerugian anu sangat luar biasa. Nafsu tuh bener. Ya Allah ya Rabbi, musuh orang tambah berarti takwari. Tadi hiji setan, dua nafsu. Ieu nu paling parah ieu nafsu nu aya di awak urang. Duh mun ku urang perhatikeun ge hebatna setan. Ketika ku Allah Subhanahu wa taala iblis teh setan titah sujud ka Nabi Adam, teu daekeun sujud, teu daekeun tunduk, maka diusirlah ku Allah. Blag diusir. Iyalah ka bumi, jeleg di lembur Ablah, di kampung Ablah. Hei, Jipendi, Ablah di mana? Di Rimpak pengenama. Atau tama lembur Kipudoli tama. Ablah. Tuh di wilayah dataran Irak di situ. Iblis alaihi laknatullah. Kuari Nabi Adam alaihissalam pan di ditu di sorga. Panganten anyar ke jeung Ibu Hawa. Dipersilahkan ku Allah Subhanahu wa taala untuk berbulan madu di sorga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, silahkan berbulan madu cicing di sorga, bebas luar biasa. Asal ulah hiji sajaratul huldi. Masya Allah, melalui tipu daya iblis, harewos iblis, kawaswasan iblis, kapiawayan iblis, walaupun di wilayah Ablah, di planet bumi, di wilayah Irak, mampu suara menembus sampai ke sorga, tak ka jiwa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan coba kehebatan iblis. Atuh komo urang mah di dieu ngabarengan ngahiji Nabi Adam bae di ditu di sorga. Masya Allah, ia bisa katembus ku harewos iblis, set menembus. Komo Haji Pendi nyana ngahiji heesna jeung setan, daharna jeung setan. Kok bisa gitu? Atuh kumaha teh jeung setana dahar teu maca bismillah atuh panta bareng jeung setan. Poho nginum teu baca bismillah atupan bareng jeung setan. Hees teu maca bismillah atupan bareng jeung setan. Jima jeung pamajikan teu maca bismillah atupan bareng jeung setan. Atuh sapopoena jeung setan di ieu teh di warung tes bedagangna atupan ngabohong be sarua jeung setan. Atuh berarti keluarga setan tama. Kuluhum. Bayangkeun baru mantakan eueuh deui urang teh jang ngalindung hayang supaya salamet tina dahsatna setan. Eueuh deui nyalindung ka Allah Rabbul Izzah Subhanahu. A'udzubillahi minasyaitonir, nyalindung ka Allah. Mantakan tah ketika orang terus pergerakan naon be nyalindung tina godaan setan, tina tipu daya setan jeung sajabana, itu anu perlu. Masya Allah, lengah beti dinya bahaya Haji Pendi. No mantak teu eureun hirup nipu beta Haji Pendi lantaran enggeus ngahiji mukholid Haji Pendi mah. Mukholid. Masya Allah.
teu betah be nya nama ieu kedeung be keluar geus digoro-goro ke ibu-ibu selfie dong eta pan setan geus kitu mah. Masya Allah, ahli Allah nyana tia tipikal ahli Allah para ambiya wal mursalin, tipikal ahli Allah para wali-wali Allah, tipikal para ahli Allah para solihin. Masya Allah, selalu ketika janat tia memohon teh kekeh ka Gusti Allah terus be itu tipikal ahli Allah. Lamun ayat teguran langsung tek beleles langsung istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat teguran? Moal aya ngarasula seutik-eutik acan tuh tingali Kangjeng Nabi Allah Adam alaihissalam ketika ngalaksanakeun kasalahan sajaratul huldi langsung brak cerik teureun-eureun terus be puluhan tahun cerik be datang ke babanjiran ku cai mata Nabi Allah Adam alaihissalam kumpulkeun cai mata sadunia hijikeun moal kuateun ngalawan cai mata Kangjeng Nabi Allah Daud alaihissalam hijikeun kuari cai mata Nabi Allah Daud jeung cai mata sakapih alam dunia moal kuateun ngalawan banjirna cai mata Kangjeng Nabi Adam alaihi salam pan ieu lain bantrak-bantrak istimewa terus be Nabi Daud ketika ditegur brek langsung cerik luar biasa. Atuh sarua Nabi Nuh pun mantakan langsung di dieu Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Duh Gusti hampura cak urang kaula ngalindung ka Gusti hampura tina unta enta tina tuntutan anu kaula teu nyaho naon. Lamun Gusti tengah hampura ka kaula, lamun Gusti teu mere rahmat ka kaula, aku minal khosirin, bakal terbasup jelema anu merugi. Berarti tah mantakan tipikal ahli Allah selalu istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Teu pernah boga rasa kieu ye aing teh hebat kan kula tah nu boga pikiran kos kitu teh justru itu adalah nafsu bahaya luar biasa. Lamun urang milu ka nafsu hancur bakal awak urang. Masya Allah sing hade dibere ilmu teh ku Gusti Allah lain jang sombong lain jang nepuk dada aing panghebatan aing pangkiayan aing pangmamaan aing pangabuyaan lain jang kos kitu jang ibadah tunduk ke Allah Subhanahu wa taala. Dibere tanaga teh ku Allah lain kajang jadi preman ieu teh ya kajang supaya tunduk ke Allah Subhanahu wa taala. Dibere jabatan teh lain jang culak cangkeng dina ceuli. Hei, singa awas. Dibere jabatan teh lain kajang laju tunjak tunjuk culak cangkeng dina ceuli. Itu adalah titipan ti Allah. Kudu leuwih tunduk ke Allah Subhanahu wa taala. Dibere harta teh lain kajang meulian hulu jelema lain. Masya Allah kabeh ieu tia jang supaya tunduk ke Allah tipikal jelema ahli Allah. Dibere ilmu makin luhur makin menunduk luar biasa. Diberi harta makin terus menunduk, diberi tenaga, diberi jabatan kumaha bae semakin menunduk ke Allah Subhanahu wa taala. Kakarak nuturkeun kolbu, nuturkeun sir, nuturkeun akal. Ieulah anu mukminin nu dijamin, anu dijanjikeun ku Allah kembali ka surga Allah Subhanahu. Mudah-mudahan orang bisa kembali ke surga Allah, amin. Masya Allah tah eta permasalahan. Ruh ketika baheula memohon ke Allah dijanjikan ku Allah bakal kembali ke sorga dengan catatan ieu adalah mukminin. Mantakan awas ulah sampai orang ninggalkeun kolbu hate orang, ninggalkeun sir, ninggalkeun akal orang, ulah sampai orang kajorong ku nafsu bakal bahaya tercerambab anu sangat luar biasa. Ingatkeun bahwa anak anu aya di awak urang teh opat, nutilu mukmin kolbu rahasia kolbu jeung akal,
anu kafir ieu adalah nafsu, maka ketika hirup urang nuturkeun nu kafir nu nafsu bakal tercerembab awak urang. Masya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan urang ku Allah diberi kekuatan pikeun henteu nuturkeun nafsu urang. Mudah-mudahan urang ku Allah diberi kekuatan pikeun henteu nuturkeun setan-setan. Mudah-mudahan Allah mere kekuatan supaya urang terus bisa nuturkeun kolbu urang, rahasia kolbu urang, akal urang, sehingga urang terus bisa ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka akhirna Allah Subhanahu wa taala mentitahkan ka Nabi Nuh setelah angkelang-angkelangan genep bulan supaya kembali mendarat karena cai geus mulai surut. Dalam ayat kila ya Nuhu bid bisalamim mina wallahu a'lam bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika lan utawi mangkono ba'asallahu Jibril qauluhu ta'ala iku dawuhan Allah taala ayat walau taro lan lamun ningali ira iz fazau waktune kaget yakupar pala fauta maka ora kapotan iku maujud wa akhadhu mim makanin karib lan ngalep yakupar atawa natrapi yakupar saking panggonan kang parek. Maka palayab minhum maka ora tetep minhum saking jaisusani ila rajulani angin sapa wong lanang roro ahaduhuma basirun utawi salah sawijine rajulani iku ki basir arane wal akhor lan utawi kang weweneh najirun iku ki najir arane wahuma lan utawi ya rajulani min juhainata iku tetep saking qabila juhaina wa minhuna lan saking kene panggonaan palayab minhum kila inda juhaina den ucapkeun ing dalam sanding juhaina opo al khairul yakin opo al khobarul yakin opo wartaan yakin walab juhadis Ibni Mas'ud atwal min hajal hadis utawi lapad hadis Ibni Mas'ud iku leuwih dawa saking iki hadis. Jadi ieu teh kamari geus dijelaskeun tentang dua pasukan gede. Aya hiji pasukan gede dibagi dua. Nu hiji ieu teh terjadi penyerangan kemudian terjadilah di Irak dihadang ku pasukan Imam Mahdi hancur kabeh. Kemudian nu hiji ka Madinah hendak menuju Mekah ieu digempakeun ku Allah pararae kabeh. Nu nyesangan hukur dua siki anu sangat luar biasa. Ta ieu lah sesuai jeung janji Allah bahwa walau taro idfazau lamun dibereneule ketika golongan kafir merasa tersentak kaget pala fauta wa akhazu mim makanin qarib geus teu bisa kukumaha kabeh bakal bus ka neraka kabeh. Jadi pada dasarna ieu kabeh ge lamun geus mewabah dahsatna golongan kafirin ieu geus teu bisa dihadang ku sasaha engke bakalna ku Allah langsung make tentara Allah Subhanahu wa taala dihadangna ku Allah. Lamun masih bisa kene dihadang ku tentara secara ku manusia mun henteu ieu kakarak dihajarna melalui gempa, dihajarna melalui angin puting beliung, dihajarna melalui tsunami, dihajarna melalui alam. Masya Allah, iyalah sing hade anu sangat luar biasa. Kabeh ditukeuna semakin dahsat alam bermain terus bakalna. Karena ia adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Golongan mukminin mah aya dina kauntungan bae ketika terjadi ieu teh kena gempa ieu sarua kejeung aya di kancah pertempuran sahid bakalna. Golongan mukminin mah sanajan kasapu ku ieu teh tsunami
bakal aya dina sahid we nya nama persis seperti tempur di medan perang. Mantakan kunci urang tia ulah sampai coplok iman ke Allah Subhanahu. Dengan iman orang selalu aya dina kauntungan. Mudah-mudahan orang selalu diberikan kauntungan ku Allah di alam dunia hirup dijadikan thayyibah, di alam akhirat hirup diberi jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.